Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas opat mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran ayeuna nyaeta pelajaran bahasa Sunda. Disiapkeun buku paketna. Sateacan dikawitan dina pelajaran bahasa Sunda, hayu urang sami-sami ngadoa heula, doa sateacan belajar, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan orang sadayana dipaparinan ilmu anu bermanfaat, dipaparinan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna disiapkan buku paketna, dibuka buku paketna halaman 11. Halaman 11 ditinggal maca bacaan. Ieu dihandap aya pedaran. Ieu dihandap aya pedaran ngeunaan tutuhan. Jadi aya bacaan penjelasan mengenai tumbuh-tumbuhan gitu. P ku hidep baca heula sing bentes. Silahkan oleh kalian hidep teh kalian nya, hidep teh kamu atau kalian. P ku hidep baca heula sing bentes, baca dulu dengan jelas. Jawer kotok. Nah, ayat tumbuhan ngeunaan jawer kotok. Ai jawer kotok teh jengger ayam. Jadi tumbuhan anu namana jawer kotok gitu. Tah, tumbuhanana sapertos kieu. Tah, ieu teh disebatna teh jawer kotok gitu. Nah, tinggal ngaran tutuhan. Nah, nama tumbuhannya itu jawer kotok. Nah, atawa kentangan cek orang Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi cek orang Sunda mah jawer kotok atau disebut teh kentangan. Kentangan mah cek orang Jawa Tengah jeung Jawa Timur. Kaayaanana. Nah, kaayaanana aya dinya kaayaanana atau kondisinya atau keadaannya bentuknya teh kumaha gitu. Jawer kotok itu hiji dauna siga jantung hate. Daunnya seperti jantung hati. Sisi dauna reregean letik. Jadi daunnya seperti jantung hati kayak lope. Kedua sisi dauna reregean letik. Jadi sisi-sisinya itu bergerigi kecil gitu. Sekelilingnya, sakurilingna teh sekelilingnya. Aya kembangan dina daunna teh. Kaasup kana tatangkalan rungkun. Jadi termasuk pada pohon tatangkalan yang berumpun ngagunuk gitunya ngagunuk. Tangkalna pasagi opat. Tah tangkalna pohon itu persegi 4. Hirupna ngarambat kaluhur. Jadi tumbuh merambat ke atas gitunya. Biasanya merambat ke atas. Biasanya karena pohon deui, karena pohon yang lain. Ngarambatna bisa nepi ka 30 dugi ka 150 cm. Merambatnya itu bisa nyampai ke atas itu 30 sampai ke 150 cm. Jadi sekitar 1,5 meterannya ke atas gitu merambat. Manfaat sok dijieun hiasan di pakarangan imah. Jadi manfaatnya itu bisa dibikin hiasan di pakarangan imah atau di depan rumah, di halaman rumah. Dijieun obat rupa-rupa penyakit. Dijieun obat macam-macam penyakit, diantaranya kencing manis, nyeri beteng, borok, jeung bisul. Tah gitu. Nya
dijieun macam-macam dibuat obat macam-macam penyakit. Jadi jawer kotok teh bisa dipakai obat macam penyakit, diantaranya seperti kencing manis, sakit perut, borok, budug, dan bisul. Nah, pedaran tingali ngaran ieu tutuhan teh jawer kotok. Nama tumbuhan ini yaitu jawer kotok, sok diplak di pipir imah, suka tanam di pinggir rumah. Daunna siga jantung nu sisina reregean, daunnya seperti jantung yang sisinya itu bergerigi kecil sakurilingna sekelilingnya. Kembang keluar tina pucukna, jadi kembang keluar dari pucuknya gitu. Jawer kotok bakal alus jadina upama dipelak di dataran nu handap. Jadi jawer kotok bakal bagus tumbuhnya umpamanya ditanam di dataran yang rendah. Jadi di dataran rendah, bukan di dataran tinggi gitu. Jadi tempatnya itu di tanah yang dataran rendah, bukan di pegunungan lah, gitulah intinya. Jawer kotok teh sok jawer kotok teh cek urang Jawa Tengah jeung Jawa Timur mah disebut teh tangkal kentangan. Jadi jawer kotok menurut orang Jawa Tengah jeung Jawa Timur dan Jawa Timur itu disebutnya itu kentangan, jadi tangkal kentangan. Jawer kotok kaasup tutuhan rungkun. Jadi jawer kotok termasuk tumbuhan yang berumpun, jadi ngagunuk, ngarambat kaluhur, merambat ke atas, jangkungna tingginya antara 30 sampai 150 cm, jadi 100 meter setengah. Loba jalma nu melak jawer kotok, tujuana pikeun hiasan di pakarangan imah. Banyak orang yang menanam jawer kotok tujuannya untuk hiasan di depan rumah, untuk pikeun dunia kesehatan, untuk dunia kesehatan tuh. Jadi selain dari jadi hiasan, jawer kotok juga itunya mengandung kesehatan. Jawer kotok loba pisan mangpaatna lantaran ngandung bahan obat jeung mineral. Jadi mengandung obat dan mineral. Tabib zaman baheula atau dokter zaman baheula loba pisan ngamanfaatkeun jawer kotok. Jadi banyak yang memanfaatkan jawer kotok pikeun nyagerkeun rupa-rupanya penyakit, untuk menyehatkan atau menyembuhkan macam-macam penyakit. Di antara kena kencing manis atau diabetes mellitus, nyeri beuteung ataupun sakit perut, borok, jeung bisul. Nah, gitu. Ieu teh aya sumberna tina Mangle nomor 1735. Tah tingali dina eta tah tinggal di dieu nya aya nyagerkeun kamus alit, nyagerkeun nyembuhkeun beuteung perut, reregean, bergerigi, pakarangan, halaman, tutuhan, tumbuh-tumbuhan. Sok dilihat halaman 12 nya aya kamus alit. Nah itu bisi ada kata yang kurang dimengerti di dalam teksnya, sok bisa dilihat di kamus alit. Nah setelah itu kalian lihat yang B nya, sok tinggal anu B, ngajawab pananya, dihandap ngajawab pananya. Pancen hidup sok diisian pek jawab sakur pananya ieu dihandap. Jadi dibaca heula halaman 11 dugi ka 12, terus diisian anu B ngajawab pananya nya. Hiji kaasup kana golongan tutuhan naon ari jawer kotok teh. Jadi termasuk golongan tumbuhan apa jawer kotok itu ada di
mana dina tulisan tadinya tadi dia aya dina bacaan sok. Nomor 2, di mana sok diplakna jawer kotok teh, di mana suka ditanamnya jawer kotok itu. 3, kumaha ngawangunanna kumaha wangunanana ari jawer kotok teh, bagaimana bentuk dari jawer kotok itu. Nah dijelaskan tah bentuk tina jawer kotok. 4, disebut naon ari jawer kotok ku urang Jawa Tengah jeung Jawa Timur. Disebut apa jawer kotok oleh orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. 5, naon wae ari manfaat jawer kotok, apa saja manfaat dari jawer kotok. Tah sok diisian dibaca heula halaman 11 dugi ka 12, terus diisian anu B halaman 12 ngajawab pananya hiji dugi ka 5. Lamun teu mahi dina buku paketna dina buku tulis, jadi tulis atau kerjakeunana dina buku tulis gitu ya. Paham ya? Nah sok dibaca heula tah ieu bentukna jawer kotok teh. Nah sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda, mudah-mudahan aya manfaatna. Ditutup wae ku bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.